Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepang dangudi sareng simkuring Mang Ian dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun sakur kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang palawargi sadayana atuh mugia aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya robbal alamin. Dina wangkid ieu simkuring sejam midangkeun hiji jejer carita anu judulna Ratu Jin Toloheor karya Kang Rompis 2. Kumaha saterasna ieu lalakon Ratu Jin Toloheor sareng Nyimimi ulah ka mana-mana tetep di channel Kisah Tanah Sunda. Namung sata acana dilajeng kade ulah hilap anu teu acan subscribe mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo jejer carita anu salajengna. Anu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun debu nuhun laksa ketika bingahan mugia sing tiasa janten rencang hiburan palawargi sadayana dina satiap aktivitas anu nuju masakna, anu nuju di perjalananana nya, nu di kiosna, di padamelanana bari ngajahitnya seueur ningal tempat konveksi bari ngajahit bari ngopingkeun dongeng cenah. Ulah hilap oge di like di komen supados aya interaksi di antawis urang sadayana sareng di share dibagikeun nya atuh mugia wasilah palawargi sadayana nu share ieu dongeng Sunda khususna di zaman kiwari tiasa nanjeur deui amin. Supados teu nyangkolong ting kana waktos hayu urang sami-sami ngabandungan ieu lalakon Ratu Jin Toloheor mangga kaparoyun sadayana wilujeng ngadangukeun prung Kebat lumpatna Kunti Caci manehna muru kabeh katuhu nu maksudna rek muru pakebonan lebah dinya mah laleueur lantaran kekep ku tatangkalan sorodot blug Kunti Caci teh labuh nang karak bengkang. Oh tobat yang bujur uing nyeri kieu alah hulumi nepi ka lungleng asa ngubeng. Kunti Caci nguniang hudang teu sirikna rumanggiung. Ari Kusnadi anu ngudaga Kunti Caci geus anjog ka lebah dinya, inyana ngarasa reuas basa ningali Kunti Caci sungar sengir kawasnahan ka nyeri teh. Kunaon nyai? Ceuk Kusnadi gentak nyampeurkeun ka Kunti Caci. Kunti Caci teu nemalan ukur pupuringisan nahan ka nyeri. Hapunten bongan nyai bet lumpat atuh dah. Nya ku akang teh diudak. Ceuk Kusnadi deui sanuk-sanuk ka Kunti Caci. Kusnadi nuturkeun Kunti Caci anu leumpang kabeh sisi duanana gukek dariuk. Sakali deui engkang hapunten. Pokna Kusnadi bari neuteup ka Kunti Caci. Uring lumpat sieun dipergasa ku akang. Temal Kunti Caci malik neuteup ka Kusnadi. Panona anu boloto teu ngiceup. Maksudna dipergasa kumaha ieu teh? Anaonan atuh tadi susur sasar kana awak kuring. Kuring bolon keneh Kang. Can bale kuring mah. Can head. Awak sote anu gademul tapi umur mah da karek nincak rumaja. Walon Kunti Caci ngabejakeun kayaan dirina. Teu aya maksudna naon eta mah ukur nembrakeun rasa kasono we eta mah. Walon Kusnadi mere alesan. Sono kumaha? Lain sono tapi nafsu akang mah. Aya nu sono ni sagala diragapan, sagala dipencet. Amekan we kawas kebo ni hae bulu kumuut kuring nepi ka pating sariak pamali kikituan teh akang. Kunti Caci amok cenah ka Kusnadi ti ditu nama. Nyang akang aduh rumaos lepat
Ayo atuh urang ka bumi akang di mah paroek paur aya Kunti ge. Cek Kusnadi bari cengkat. Suku kuring tijalikeun nyeri lempangna. Walon Kunti Caci ngusapan sukuna. Bios ku akang di pangku. Kusnadi mangku awak Kunti Caci bari terus bae indit tidinya. Kunti Caci ukur ngahenen sirahna nyarane kana dada Kusnadi. Karik oge sababaraha lengkah lempangna aya nu ngagayabag terus bae euteup hareupeun Kusnadi megatan jalan. Pugu bae Kusnadi jeung Kunti Caci rareuwaseun. Neneng, Cek nu megatan jalan nu tayalian eta teh Kunti Reuwig babaturana Kunti Caci. Kusnadi nyidik-nyidik ka Kunti Reuwig, breh atra pisan katingali ku Kusnadi lamun eta teh jurig Kunti. Atuh rai bulu pundukna pating puriding beungeutna sepa meh taya getihan. Jurig. Cek Kusnadi bari panonna buncelik. Blug awak Kunti Caci dibebeutkeun, inyana mah lumpat ngaberengbeng, notog-notogkeun maneh bari gogorowokan menta tulung. Tolong. Sora Kusnadi tarikna keranan mepes kasimpe mangsa peuting. Kunti Caci muniang hudang, panonna neuteup ka Kusnadi nu ngabecir lumpat. Nanaonan ilaing teh Reuwig ngadon megatan jalan ngaganggu kesenangan batur. Cek Kunti Caci bari ngeprukan bajuna nu kalotor. Hor, saha nu ngaganggu ka ilaing neneng? Kapan ilaing nita ulin ka dieu ka uing? Tapi basa nepi ka tempat ilaing, si laing teh suung. Ya, uing teh hiber neneangan ilaing, kasampak ilaing keur di papangku ku manusa. Kitu neneng. Tembal Kunti Reuwig ngeceskeun dirina pangna nepi ka lebah dinya. Saat adina mah uing teh arek dibawa ka Matoha jeung ka Patoha Reuwig. Ke saha eta teh neneng? Kunti Reuwig penasaran. Calon mitoha uing Reuwig kaburu ilaing ka dieu megatan jalan, jaluna kabur sieuneun ku ilaing. Tembal Kunti Caci nyalakeun ka Kunti Reuwig. Geus nyaho uing neneangan ilaing neneng, tapi asa aneh uing mah. Nah, ku ilaing mah manusa teh teu sieuneun. Ari ku uing langsung kabur. Lalasan mah banget uing jeung ilaing teh pan sarua geulis nah neneng. Beda si teh Reuwig banget ilaing mah buladig tara disusung. Ninggeus angke deui ngawadulna di tempat uing heuh. Di dieu mah pan sakieu paroekna sok loba jurig. Cek Kunti Caci bari ngalengkah indit ti heula. Kapan urang duaan teh sarua ririwa neneng? Piraku aya ririwa sieun ku ririwa, aya jurig sieun ku jurig. Mararodel teuing ilaing mah neneng. Pokna Kunti Reuwig bari nuturkeun ka Kunti Caci. Poho ing teh Reuwig kalilaan hirup deket jeung manusia jadi limpeuran. Kunti Caci nyikikik seuri. Dua Kunti pating dari lempang bari aluprek ngobrol teh ngomong ke naon ngobrol ke naonnya da biasa awewe mah teu jelema teu Kunti ngagarosi palawarginya. Dina poe isukna sakira wanci pecat sawed, Ratu Arum geus mulang ti Pasir Panjang ka imahna ge dianterkeun ku Jang Sugih lantaran loba pisan babawaanana. Pamahanan
ti pamangku hajat nyaeta Raden Tejakusuma. Salian kadaharan Ratu Arum oge menang duit anu kawilang ngucekil. Ari jang sugih teu ka imah heula langsung balik deui. Ari bahkune jeung Amu Esin ukur coloho ningali kana babawaan anu sakitu lobana teh. Sanggeus disalin bajuna, Ratu Arum kapawon deui geek diuk dina jojodoh. Cag kana kadaharan kabeh ditinggalian taya nu kaliwat. Gap kana ancak pipiti badag aya kana limana kabeh ditinggalian ku Ratu Arum. Bahkune jeung Amu Esin ukur mencerong kana polah anakna teu wanieun saban geureuh. Nyi Iting nu kabeneran ngaliwat ka lebah imah Amu Esin gentak bae unggah. Sugante ilaing can balik Mimi. Cek Nyi Iting bari geek diuk. Pasti balik sati Iting. Moal hade cicing heuteun imah batur. Ilaing mah ku apal lamun uing geus balik sarta mawa sabangsa ning kadaharan teh. Tembal Ratu Arum bari mukaan sakabeh wadah opieun. Har, kuring mah lain moro kana bawaana sia teh. Ningali ilaing geus balik oge geus atoh. Tembal Nyi Iting ngarasa tu genah dumeh dituding ukur muru kana bawaan Ratu Arum. Ratu Arum teu ngomong deui, manehna keur misahkeun ancak. Ieu kanggo Abah ieu hiji, kanggo Amu ieu hiji, ulah wara diseepkeun sekaligus. Sesakeun kanggo siang sapali bili kamerkaannya. Cek Ratu Arum mikeun ancak ka bahkune jeung ka Amu Esin. Ancak ditarima ku Amu Esin tapi inyana rada jamedud ngarasa keheul ka anakna dumeh ancak kudu disesakeun keur beurang saware. Tah keur ilaing hiji Iting nganu amisna mah moal dibere ku uing heueuh. Ratu Arum mikeun ancak ka Nyi Iting. Nuhun Mimi. Walon Nyi Iting satadina mah meureun arek menta nu amis ka Ratu Arum. Hanjakal Ratu Arum geus heula wakca moal mere opieunana. Amu Esin muka tutup ancak. Panuna buncelik sabab ningali daging munding jeung lauk anu sakitu garedena. Komo asin betokna mah nampah leungeun gedena ge. Amu Esin heuh kaisinan geus goreng sangka tadina mah ka Ratu Arum. Satadina mah nyangka kumed, nyangka pedit. Sing horeng bener pisan lamun ancak eusina kawilang loba moal beak dihanjak ku sorangan. Ari Nyi Iting terus bae amitan balik bari mawa ancak ti Ratu Arum. Brak bae tiluan dalahar bahkune jeung Amu Esin daharna nyaresa. Beda jeung Ratu Arum saancak beak ku sorangan. Cacap tina dalaharna Ratu Arum mikeun duit ka Amu Esin. Duit teu sirikna dirontok ku Amu Esin sabab duit gede pisan pangajina. Dina wanci tengah peuting Ratu Arum geus ngaleungit di kamarna manehna ngablesat ngajomantara rek indit ka nagarana. Teu kacatur lalampahanana Ratu Arum geus nepi ka karaton sup bae ka kamarna. Dina kasur Nyi Mimi keur ngagebra sare. Lalaunan Ratu Arum ngadeuketan ka Nyi Mimi. Kulusur leungeun Ratu Arum kana beungeut Nyi Mimi. Nyi Mimi ngulisi panona lalaunan beunta rurat reret nitenan kayaan didinya. Barang red ka Ratu Arum, Nyi Mimi ngarenjag, inyana langsung ngorejat hudang. Panona buncelik neuteub ka Ratu Arum. Panon Nyi Mimi gigisik bisi bae keur ngimpi. Tapi tetela jirim anu tamleg dirina teh aya keneh didinya. Nyi Mimi rutret kaluhur ka handap ka Ratu Arum bet kawas ningali dirina dina kaca eunteng. Ari Ratu Arum ukur ngabelenyeh seuri ningali polah Nyi Mimi gitu teh. Sa anjeun teh? Cek Nyi Mimi maksakeun tumanya bari pinuh rasa kasieun. Tong sieun Mimi. Kula teu boga niat jahat ka anjeun. Tema Ratu Arum. Nya sa anjeun teh? Eta rupa anjeun sarua pisan jeung kuring. Cek Nyi Mimi
tumanya deui ka Ratu Arum. Hek, kukula arek diguarti mimiti ngarah anjeun teu panasaran. Pokna Ratu Arum diukna ngised leuwih deukeut ka Nyi Mimi. Ratu Arum teu miceunnan waktu lila ngan barabat bae nyaritakeun samangsa indit ka alam manusia. Tug nepi ka danget harita, kabeh diguar taya nu kaliwat ku Ratu Arum. Tah kitu lalakonna mah Mimi? Ratu Arum nutup caritana. Sajongjonan mah Nyi Mimi ngahuleng asa teu percaya kana dedengeanana. Tapi najan teu percaya oge kabeh geus ngabukti manehna kiwari keur aya di alam jin. Komo cikeneh pisan manehna jug aya di alam manusia deui sarta papanggih jeung indung bapana. Samalah mah kungsi jadi ronggeng. Nu hartina kabeh nu kaalaman ku dirina tayalian polah Ratu Arum. Nu antukna mah Nyi Mimi bisa narima kana kenyataan jeung bisa ngarti kana naon anu keur kajadian. Nyangakeun semah pangabaktos Kanjeng Ratu. Hapunten jisim abdi tos kumawantun. Cek Nyi Mimi nyembah ka Ratu Arum sabab geus apal lamun Ratu Arum teh anak raja nagara Cakrabuana. Montong nyembah, anjeun teh geus jadi adik Acek. Anjeun teh sarua jeung diri Acek. Sarua jeung diri Acek kene. Moal aya nu bisa misahkeun. Kitu cek Ratu Arum ngahulag ka Nyi Mimi sangkan ulah nyembah ka manehna. Janten kedah kumaha atuh salajengna Acek? Cek Nyi Mimi tumanya ka Ratu Arum banget ku panasaran. Kieu Mimi, nu apal kana ieu perkara mung ukur urang duaan. Kabeh oge taya nu apaleun. Acek keur neangan tarekah. Sangkan Kanjeng Rama sareng Kanjeng Ibu bisa tumarima ka urang duaan. Pangpangna mah ka anjeun Mimi. Kitu deui pikeun di alam manusia. Bakune jeung Ambu Esin kur bisa narima ka urang duaan. Pokona mah rusia ieu nu apal ukur urang duaan Mimi. Cek Ratu Arum mereka cindekan ka Nyi Mimi. Kahartos pisan Acek. Dupi ayeuna bade kumaha? Nah Acek bade di dieu. Teras jisim abdi mulih di ka alam manusia. Ngan edas eta Acek mah di alam manusia janten ronggeng geuningan. Dugi ka abdi ngibing. Samangsa kedah ngengklek teh. Duh. Dua wanoja nu sarua geulisna pating serengeh seuri. Keun bae itung-itung diajar Mimi. Sok komo samangsa ngoronggeng mah loba kadaharan. Resep pisan Acek mah. Ngan eta aya lalaki nu ngaranna Inggi mere surat keur anjeun Mimi. Ku Acek teh dibalesan bae sakainget. Lantaran Acek mah teu arapal kanu kararitu. Kitu cek Ratu Arum ngabejakeun perkara surat ti Raden Inggi keur ka Nyi Mimi. Beungeut Nyi Mimi nyeak beureum kaisinan ku Ratu Arum. Teu sawios Acek, ke oge bakal penak deui sareng abdi. Ayeuna anjeun geus apal segala rupana, moal jadi pikiran. Wayahna anjeun mah di dieu heula ngawakilan Acek jadi ratu. Ngan samangsa Kanjeng Rama sareng Kanjeng Ibu tos mulih deui ka dieu. Wayahna Acek bejaan, cukup gerok ngaran Acek ku batin anjeun Mimi. Ayeuna Acek arek balik deui ka alam manusia. Pokna Ratu Arum nunda talatah ka Nyi Mimi. Unjuk sumangga Acek, ku jisim abdi diestokeun pisan. Walau Nyi Mimi bari rengkuh, sanggeus silih rangkul. Ratu Arum ngaleungit tidinya. Nyi Mimi ukur gogodeg asa elok keneh ku eta kajadian. Tapi manehna geus ngarasa regreg sabab nu jadi kabingung pikeun dirina geus kanyahoan lalakona. Nyi Mimi kacida bungahna bisa patepung jeung Ratu Arum teh. Sokomo beungeut jeung tangtungan Ratu Arum tamleg pisan jeung dirina. Hatur nuhun Gusti, pangdoa jisim abdi tos diijabah. Kasesah ngawitan nyingrai, kabingung nungtutan teu aya. Salira abdi janten geulis campernik nanding widadari, sami pisan sareng si Acek Ratu. Kitu gerendengna Nyi Mimi muji syukur kanu agung tumampi kana takdir tinu maha kawasa.
Hawa isuk kacida tirisna, nyelecep tiis meh parat kana kulit. Sakumaha biasa isuk-isuk Ratu Arum keur siduru nying hareupan hawu anu ngadederek ruhai. Amu tos asak sangu teh margi tos lami. Ku abdi bade dijahit itu abdi bade ngahanetkeun daging muning sareng lauk. Ratu Arum bari muka tutup aseupan. Sok bae tamblokeun kana boboko nyai. Walon Ambu Esin bari ngeserkeun boboko. Aseupan dijahit ku Ratu Arum, burulu sanguna dibahekeun kana boboko. Sangu gancang bae diakeul ku Ambu Esin, Ratu Arum mindahkeun seeng ka sisi parako. Cag kana katel terus bae ditagenkeun kana luhur hawu. Rengse diminyakan, daging munding tina ancak terus bae digoreng deui. Lauk nama kanggo amu sadayana, sok bae ku amu goreng. Cek Ratu Arum bari ngawadahan daging munding tina katel kana piring. Ratu Arum pindah diukna, cag kana sangu terus bae ngalas sabekuk, kawas tukang jinggul keur mumuluk. Ambu Esin ukur meletet kana daging munding dina alas anakna. Inyana nyokot lauk tina ancak terus bae digoreng. Kek, ari ieu endog meri moal di dahar kitu nyai? Cek Ambu Esin bari mencrong kana endog meri dina ancak aya kana opatna. Moal amu sok bae kanggo abah sareng ambu. Tema Ratu Arum jongjon ngaleuhak dahar jeung daging munding. Ratu Arum tebekieun kana endog meri lantaran hanyir. Ambu Esin ngarasa bunga ngadenge kekecapan anakna. Hatena rada kaubaran dibere endog meri teh. Satadina mah hayang dibere hayangna teh dibere daging munding. Kulup endog meri dicokot tilu ku Ambu Esin, disesakeun hiji keur salakina mah. Licik. Heuleut sawatara waktu. Bakune geus balik di tampian, tapi bari mawa cawu sasikat jeung opieun, gek diuk deukeut pamajikanana. Natas di mana abah? Eta mau cawu jeung opieun. Cek Ambu Esin gasik tumanya ka salakina, sabab pulang di tampian tapi bari mawa kadaharan. Tadi teh panggih jeung tua kampung Mang Muhdi di tampian, inyana nitah ka kami nyimpang heula ka imahna. Nya kami teh babarengan we ka imahna. Mang Muhdi teh netelakeun arek ngawinkeun anakna dina poe isukan. Nya eta anakna Nyi Dasimah rek dikawin, rek kawin ka Jang Ogin urang lemur peucang. Temal Bakune ngabejakeun ngeunaan tua kampung nu rek ngawinkeun. Har, ngadenge mah cenah minggu isukan deh kawin teh. Nah, bet jadi isukan. Cek Ambu Esin ngarasa kaget. Sabab beja anu katarima ku manehna mah tua kampung rek ngawinkeun anakna teh minggu hareup. Bener pisan satadina mah arek minggu hareup ngan Mang Muhdi teh netelakeun. Lamun inyana hayang nanggap ronggeng mapag balebat, nya ronggeng anak urang si nyai. Mang Muhdi nepungan ka pupu ronggeng nyaeta Jang Sugi. Cek Jang Sugi, ronggeng mapag balebat boga waktu rini ukur poe ayeuna jeung isukan. Sabab hayang pisan nanggap ronggeng nya Mang Sadi ngarobah rarancang pikeun poenan kawin nyaeta jadi poe isukan. Samalah mah Jang Sugi oge mung dibayar eta teh heukeun bae cenah asal dibere dahar oge geus cukup. Piraku salemur teuing mah make kudu mayar sagala. Tak kitu lalakonna mah kitu cek Bakune nerangkeun sagala rupana ka Ambu Esin. Kaharti ari kitu mah barina di lemur nagrak tacan kungsi aya nu nanggap ronggeng. Lamun geus paheut kitu mah amu arek ka imah tua kampung arek babantu di ditu. Hayug bae ka ditu. Ke ari si nyai ka mana? Cek Bakune deui sabab teu ningali anakna aya di dinya. Di kamarna tas mulang dahar. Temal Ambu Esin inyana ngojengkang ka jero rek salin bajuna. Ambu Esin rek ka imah tua kampung rek babantu dinu hajat. Disaprak aya ronggeng mapag balebat di lemur nagrak. Ngaran lemur nagrak geus kawentar ka unggal wewengkon.
Lamun aya nu ngaku urang lemur nagrag geus tang tu bakal ditanyakeun teh perkara ronggeng mapag balebat. Utamana mah perkara si panggal muih, sakabeh urang lemur nagrag ngarasa reueus lemurna geus kajojo ka unggal kademangan tug nepi ka kabupatian. Pon kitu deui, kabah kune jeung kamu esin kacida dihormatna ku urang lemur nagrag. Sokomo kanyimimi mah kacida ngajinan pisan geus dianggap mawa seungit pikeun balarea utamana mah ngaran lemur nagrag. Samangsa bah kune jeung amu esin geus taya di imah, Ratu Arum kaluar ti kamarna, basa ningali aya cau jeung opieun di pawon, dekul bae di dahar nepikeun ka teu nyesa. Lemur nagrag karasa leuwih haneuteun tibatan sasari. Dina poe ieu pisan di imah tua kampung rek aya hiburan ronggeng mapag balebat. Papanggungan keur pintonan keur dijarieun ku urang lemur. Pon kitu deui nu rek lalajo geus mimiti daratang. Sok sanajan pintonan ronggeng lumangsungna dina wanci peutingna, ari nu daratang ti unggal wewengkon nu meunang beja lamun di lemur nagrag aya pintonan ronggeng mapag balebat. Nurek ngadon daragang ngalabring di jalan bari naranggung daganganana. Barudak ngadadak jaligrah sarua ngarasa bunga arek aya hiburan di lemurna teh. Indung bapana teu sirikna ti hot-hat ngayakeun duit keur jarajan budakna. Bahkune jeung amu esin araya di imah tua kampung babantu sagawe-gawe. Pamiarsa sadayana, waktosna parantos teu nyekapan deui, cag urang tunda di hanyuang siang, urang teu di haneuleum sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasampeut deui. Insyaallah urang lajengkeun kana episode anu ka-30 dina video anu sanesna. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.